Assalamualaikum dulur selembur baraya salam dunya. Petepang di sareng tata dan miharja anu baris medar lalakon dina kelangkang panjara bagian ketilu. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Ari eta nu matuh di agen Kartasaha euy, asa anyar pinanggih. Juragan Tasma tembal nu ditanya. Sing bener ngomong teh ditanya saanyanya. Nah iraha dewek bener, dewek matara bohong kakapungan. Tasma kitu mah ngaran babah asana. Ngaran babah matara kitu, liang jin teh koseng we. Ari babah Tasma urang Cianjur. Tukang tauco deuleu eta mah. Babah-babah keneh. Ieu ge turunan sugan. Aya naon cenah matuh di dieu rek mabrik tauco kitu. Ngaganti juru tulis wadana nu pindah. Teu lumrah. Manya babah jadi juru tulis wadana. Sapamanggih dewek mah daragang wae pan gawena teh. Nama tak naon kitu. Angot di lembur nama sagala ge babah. Nu ngarit, nu ngusiran, nu kuli. Tukang ngawinkeun ge babah wungkul deuleu. Wah, ngomong teh dapon huai wae. Batur-batur na ager-ageran yang nu bangun teu ngarti teh. Ti harita menak anyar teh nelah Juragan Tasma pedah taralesot tina kaca panon. Bubuhan di sisi jol-jol katangar we aya nu anyar teh. Riung-riung nyaritakeun menak anyar kayung yun ku someahna ku akurna boro-boro aya paribasa ieu aing. Budak ngora kasep bisa make kasipuh deui ku pangkat atuh tembong pisan punjulna ti urang dinya teh. Can kungsi sabulan geus loba sobatna, bangsa bujangan mah meh wawuh kabeh. Teu kapalang deh nu meka resep teh jeung resep niru sagala-galana. Juragan Tasma make baju potongan si gombar, breng barudak ngora teh narurutan. Juragan Tasma make sapotangan pantasi dina sakuluhur, breng deui sarerea. Nu ngadadak meureulik kacamata hideung ge lain hiji dua, loba. Bangsa parawan rea nu ngadadak resep midang, resep ngalantung pabuburit. Api-api rek ka warung, api-api nyamper ngaji, ari panon ngalingling ngadeuleu maling, ngandar ka tepas agen Karta. Usum ruang riung papada lanjang garawena silih gonjak, silih jang jarukeun, rei bareureum jebras-jebris api-api kehe, padahal hate mah atoh direremokeun kitu ku batur, keyeng hayang katuliskeun jurig. Kilang kitu, cau ambon di korangan, kaliki kapipir-pipir, da itu mah nu jadi bukur caturna teu apaleun jadi panyileukan unggal mojang. Daek tumanya berijeng someah teh lain katumpangan ku bogoh bakatna wae kitu kasarerea. Tapi nutas ditanya, nutas dibebanyolanana make sok boga rasa kalandep, make sok kabawa ngimpi sagala. Asa kudu ka enok enteupna Arjuna teh cek saurang. Pan enok mah geus anu boga, cek nu asa kasoro panyileukan. Ujangnya nya pareto soteh pan ayeuna mah aya bejana. Beja kumaha? Kang Otong nyarita teh pajar Ujang geus megatkeun cenah. Har, ari kitu pedah naon? Cek batur-baturna meh bareng awahing ku kaget ngadenge beja kitu. Pajar teh teu tega cenah enok lakian kenutan padaksa. Saha nu tan padaksa? Pan Ujang tuluy pecak urut aya nu ngarogahala teh. Ayeuna ge can cager di Bandung. Karunya mun uing jadi laki jadi Ujang mah kaduga ngalepaskeun enok nya geulis nya bager putra kuwu ongkoh nya lebar ya di dunia ona menebar ku itu ku saha hayo ku itu ku Juragan Tasma lebar sieun karebut ku enok palias teu mikir-mikir daek naon hayo daek salamet nah. Tuh geuning sumpahna ge kitu, sangekeun di bentar gelap mah. Nyao cek digonjak ku raweud, tapi bibir kendu nahan pi imuteun ka jurung ku hate atoh. Geura tuluy pareheng buajeng enok. Palias pedah naon. Pan itu tuan-tuan sieun taeun, baturna ting arak ke seleuserian. Kawas geuna ku hama geureuh nincak bulan katiluna, Juragan Tasma remen tembong nganjang ka imah kuwu. Sakali dua kali mah taya nu open jelema teh
Mejeh nak juru tulis wadana nganjang ke kubu mah. Tapi ari larbek-larbek teuing mah timbul sangka boa-boa. Tuluy pada ngemereunkeun pajar teu ngebibisani cenah. Aya di hurang aya di keuyeup. Rame na omong jelema teh sanggeus betus beja. Yen enya cenah juragan Tasma teh aya maksud ka si Enok bari geus ditarima ku kolot-kolotna. Nu nyebut sarakah ka kubu teh loba, teu ngarampah teh itu cenah nu keur ngaringkuk tatamba di Bandung. Sawareh majar jati kasilih ku Junti, bongbong menak sangeunahna ngalengkahan sirah batur teh. Komo nu kasebut barayana atawa sobat-sobat nasi Ujang mah milu nyeri milu perih, cenah asa sorangan di kitu-kitu. Puguh deui otong mah dapokna ge nepi ka lemokot ku getihna cenah ngabelaan sobat teh. Ayeuna itu na ngaringkuk keneh kieu jadina sasat nu gering ditampiling. Memeh ka itu ge kanu jauh bekna teh asa kasorangan. Nepi karup padung ngurap ku lemah ge moal anggeus ka nyeri teh cenah bari kekerot. Saruan jeung budak awewe na teung-teuingeun padahal si Ujang tepi ka kitu teh sasat dironom dina leungeunna. Sarakah teteh cek dewek mah kabita ku pangkat cek saurang. Heueuh hayang jadi juragan istri meureun. Tah nu mata kudu mikir barudak, kudu hayang jadi menak cara batur ameh pada ngambeuan cek kolot siga kena tarasinya. Ih ari hayang teh mah kuring gina taku ngantai nu ngajenengkeun. Daek jadi menak ki Mas Tanu dijenengkeun ku dewek ngapalaan di hulu lebak. Keuna si laing mah datuman marak ti bubudak. Batur ka sakola si laing mah kasolokan ngadon kokodok. Uwak mah sok ibur na teu sedep pais bogo pan sok dikirim. Pan heueuh suka cek kami ge. Nanaonan ieu teh ti Sinok losos kana pais bogo. Awewe kitu mah kudu diasang cara bogo. Tah paribasa si laing mah geus nyaritakeun bogo teh. Bongbong tukang kokodok cek nu anyar datang milu ngariung. Itu si Enok kudu diasang cara bogo cekeng teh. Naha drek-drek dicaritakeun ku baturna. Ih dan nu kadenge ku uing mah lain kitu. Budak namah boro-boro hayangeun remen cerik balilihan malah kolotna nu keukeuh teh hayang minantuan ka menak. Pokna ge cenah batur mah dibelaan pupunjung pupuja hayang lakian ka menak teh. Calon menteri polisi deuleu eta teh. Kajurung kumilik mah boa jadi camat boa jadi wadana. Teu hayang maneh jadi bendara istri. Para alun mani dirawuan menak teh. Jeung budak nambogok teh antukna bapana nyeuneu. Hayang lakian kanu pecak maneh teh. Batur mah dipapaliaskeun cenah. Nepi kapokna teh pucak pecak. Harna keur naon atuh uing jijeunan. Sakur nu ngadenge garogodeg. Otong mah angot mani ngageun bari jeung ti kekerot sagala. Saterusna lalakon si Enok rek direremokeun teh jadi bukur catur salalembur. Anu nganjang ngirim eta, nu kaanjangan nyuguhkeun eta. Di jalan di pasampangan dicai di gesan mandi tingkat sawisna teh taya deui iwal teh nyaritakeun eta. Budak parawan nu bari tos silih gonjak teh nu sok nyarebut Arjuna. Ayeuna mah ganti lagu, make sok ting cerbeng sagala ari ngadengen nu nyebut juragan Tasma teh. Nurutan dongeng budak buncir wae atuh asih. Kumaha budak buncir teh? Naheun bubu menang anak anggai-anggai dipacok hayam gantina. Hayam kapundut kumenak juragan Tasma gantina. Juragan Tasma karewa ku Enok tong ngageuri acih bebeureuh Enok gantina. Ye manehna meureun nu hayang. Acih teu hayang? Nyaho ah. Tuh geuning ka ciri beureum. Keur batur-baturna sareuri. Kitu jeung kitu wae usumna wangkongan urang lembur teh. Tapi najan beak teh doa ge si Enok direremokeun da puguh ka hayang indung bapana taya nu bisa ngahulag. Tanggal salawe bulan Sapar si Ujang balik ka lembur datang-datang teh pada ngabagiakeun. Tatangga-tatanggana jeung sobat-sobatna sasat tungkeb kabeh maranggihan. Pada ngiriung-ngiriung teu beda ti nu tas ti Mekah. Tapi sajeroning yang hareupan si mah teh panonna remen ngandar kaluar kawas aya nu diarep-arep. Cager Ujang teh cek saurang. Aya hibar. Kumaha eta panon? Alhamdulillah teu sawios-wios ayeuna mah. Syukur melangku eta anaking mamang teh rempan ku beja pajar Ujang tuluy. Syukurlah, syukur geus cager mah. Sabara bulan ya Ujang di rumah sakit teh cek nu sejen. 3 minggu sareng 4 sasih langkung di Bandung ge.
Tuluy ceples we eta namanya, cek nu bieu nanya bari ngareret ke baturna. Naonana? Nu boga dosana? Nya teu puguh kitu kieu na, teu mada mun cara tembang mah. Ah teu sawios datos cager ieu abdi na ge ayeuna mah. Cek si Ujang bari neuteup deh keluar. Pedah tembong sareret siga aya awewe asup ka lawang buruan. Nya ari kitu teh mah panasaran sote hayang puguh menyet hideungna we tadina mah. Pan mohon abdi ge cek Otong mairan. Tapi kalah ka urang si horeng nu gregeteun teh da Ujang mah ti istis wae sigana teh. Mun abdi mang dikitu-kitu ku batur bari teu tuah teu dosa duka lah. Cek paribasa ge hutang uyah bayar uyah sanes. Ih ari emang malin kadinya maksud teh, cek si emang. Puguh hari cek nafsu saliwat mah hayang kitu, tapi da teu alus ieu kitu teh. Pancek paribasa ge hirup diatur paeh diukur. Hayang puguh we aturanana, lain kudu urang nu mulangkeun ka nyeri. Kitu mah atuh sarua na ngaranna. Kahartos nama kahartos ku abdi ge nanging duka kumaha da teu mikeun hate teh kedah jadi tukang ngelehan mah. Keukeuh hate teh condong kana hayang mulangkeun bari diembohan ge matak naon, cek Otong bari teu kakerot. Muji abdi mah ka Ujang bubuhan asak digembleng di rumah sakit. Asak gembleng kumaha? Pandi ditu teh tepang serang mantri sepuh digelendut we diburukan da tadi namanya kitu panginten teu benten ti abdi. Tah geuning luang mati mana we. Keun Ujang tong jadi emutan da ayeuna mah geus salamet ieu. Dungakeun anggur sing bebelik pikir ituna. Si Ujang teu nembal ukur ngarenghap. Sanggeus semah baralik Otong ngadeuketan. Geus nguping acan. Cenah ngaharewos. Naon teh cek si Ujang. Enok rek ditikakeun 5 minggu deui. Si Ujang ngarenjag. Siap getih kana beungeut. Najan bareto geus ngaridokeun ge teu burung asa kabentar gelap ngadenge rekop ku batur mah. Ka saha? Ka Juragan Tasma, juru tulis wadana nu anyar ka 4 bulan asana di dieu ge. Geuning disebut Juragan Tasma. Pantara lesot Tasma berang peuting ge ditatasma hideung we kawas pantun Cilubang geuning. Renghap we nu anyar datang ti rumah sakit teh. Teu lemek teu nyarek kawas nu kaburu pangacian. Nuhun we atuh ari ngingkeun menak mah. Cenah sanggeus ngahulang-hulang menang sajongjongan. Najan disumput-sumput ge ka nyeri hatena teu burung kaciri tina sora jeung laguna. Kitu we nya kawas lain lalaki, cek Otong. Ari kitu kedah kumaha? Bareto aya nu ngaroga hala semet sawios. Sakitu tepi ka 5 bulan teh ngaringkuk di rumah sakit. Ayeuna sesat ditincak hulu ku semah semet nuhun. Rek daek wae dijieun dage ku deungeun-deungeun. Pan kapunggur ki abdi mah tos rido. Bisi manehna kaduhung da asa bade nya kitulah harita mah. Pan ayeuna teu burung cager geuning. Cek Otong bari neutepanon si Ujang. Awewe na depi kasebeleun mun heuh mah gede duriat make teuing galider ku sakitu. Pan aya nu ngaroga hala teh keur babarengan jeung manehna. Si Ujang ngarenghap panjang bari neuteup kaluar. Nyeri akang teh lain nyeri memeueusan, asa sorangan wae ditincak hulu. Najan menak teh kudu dipikaserep nu kitu talajakna mah. Kudu aya nu ngawarah sinar radang ngambe ka pribumi teh. Si Ujang teu nembal, ngahulang we teteupna kosong. Pas sore aya budak nganterkeun surat. Ti saha? Ti teh Enok, tembalna bari ngaleos. Brai dibuka tuluy dibaca. Sareng hormat, nguping wartos Kang Ujang sumping teh abdi mah semet hujan Cipanon. Sanes teu bingah Kang Ujang damang. Nanging lah duka kumaha. Panginten Kang Ujang ge parantos ngadangu maksad pun bapa. Hoyong nempangan ke diwagel. Teu langkung Kang Ujang. Abdi mah dulang tinande ngiringan. Enjing tabuh salapan diantos di rompok biwi. Hoyong tepang. Abdi Enok. Kawas nu tas nanjak ngarahuh anggeus maca surat teh. Pikiranna kumalayang ka Pakuwon, ka imah biiwi, tempat isuk tepung jeung manehna. Ti Bandung keneh hayang geura nepi hayang geragok, mun bisa mah hayang hiber cara manuk. Datang ka lembur nyampak harapan geus reuntas. Ayeuna jol surat ngajak tepung, rek naon? Asa teu guna, ari maksud kolotna kitu mah. Mangkaning nyaho pisan kana adat bapana. Tara beunang diongget-ongget, rahuh deui. Pikiranna ngalayang, balik deui ka bareto, basa manehna meunang cilaka tea.
Tas resep lalajau barengan, tas resep diuk pake gaya dina salu tukang wedang. Tuluy balik pacakelengen bet goreng tungtung na, perih taya pepadana. Lahar nu ngaliwat di jalan, anyar pinanggih. Bendok nyerepet di kacamata hidung. Eta kitu disebut juragan Tasma teh. Nilik lagegna masih ganya, dakat siri lageg menak. Pantes mun kuwu hayangan mulung minantu teh, dibela anyeuhkeun baraya. Da buruk-buruk papan jati, manehna teh kapi alona keneh. Hatena nyiak panas, kadenge di omongan otong tadi. Semah calutak itu mah kudu diwarah cenah. Les wae waha teh karerem ku amarah dadakan. Cag baraya dui kadeheula dongeng Sunda anu judulna Dina Kalangkang Panjara bagian katilu karya Ahmad Bakri. Insyaallah urang bari patepang di dina lalakon bagian keopat. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dalem haja pamit permios.